Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi. Kumaha daramang sadayana? Syukur pami daramang mah. Patepang deui sareng sim kuring Mang Abduy RH dina acara ngadongeng Sunda. Ayo para wargi urang ngadongeng deui. Dongeng Sunda jejer carios cincin getih Nyi Ronggeng. Ya carios karangan sim kuring pribados. Mangga wilujeng ngadangukeun sok Kocapkeun di hiji lebur nu nyingkur, nyempil di sisi leuweung jati, katelahna lembur cikahuripan. Harita mah jaman can aya listrik, peuting teh karasa panjang jeung poek mongkleng buta rajin. Nu kadenge ukur sora gaang jeung turaes nu patema-tema. Kadang-kadang diselapan ku sora uncuing nu mata kukur bulu punuk. Di sisi lemur aya hiji sumur nunggu sebel lila teu dipake. Sisi-sisina pinuh ku tangkal Kamboja jeung hanyuang beureum. Cenah cek beja di dinya teh tempat panungtungan Nyi Sari, hiji ronggeng nu kakoncara zaman walana, nu maotna teu wajar lantaran dibongohan ku jawara nu kapaedanan tapi ditolak cintana. Kacaturkeun aya saurang jajaka ngaranna Jangkarna. Ieu budak teh pangawakanana tegep, kulitna hideung santen, ngan hanyakal sifatna rada langsung, wanian teuing, tur kurang percaya kan hal-hal nu karuhunan. Gawena ngan ukur ngurek belut jeung nguseup di walungan Citarum mun peuting. Dina hiji peuting Jumaah Kliwon, bulan ngebrak caang nyaangan jalan satapak. Jangkarna balik tas nguseup, lempang sorangan ngaliwatan jalan sisi sumur kolotea. Tariris teuing peuting ieu mah euy. Gerentes karna bari ngusap tak-takna. Angin ngahiliwir nebak dangdaunan awi hawur. Krosak-krosak sorana jiga nuker lempang nuturkeun di tukang. Karena ngaranek. Saeta manehna ngalieuk. Eueuh sasaha ngan ukur kalangkang tangkal kalapa nu oyak katebak angin. Barang manehna rek ngalengkah deui, panonna katokmol kana hiji barang nu ngagurilap di deukeut akar tangkal Kamboja. Cahya bulan mantul kana eta barang. Purinyai siga panon ucing nu katojo lampu. Karena penasaran disampeurkeun. Tuluy kruk maneh dongko dicok ku ramu leungeunna. Barang dicokot deg jantung karena asara atug. Eta teh hiji cincin kaum dangu, cincin perak buhun ukirana mangrupa oray naga nu murilit. Batuna warna beureum ati, beureum siga getih nu seger keneh. Anehna eta cincin teh karasa haneut, padahal hawa peuting harita teh tiris naker. Alus oge ye cincin teh euy, lumayan daripada ngagoler di dieu. Ceuk karna bari ngelap eta cincin kana baju kampretna. Karna teu loba mikir, srek harita teh eta cincin diasupkeun kana jari manisna. Menipas pisan ciga nu memang dijieun ke ramo manehna. Tapi kaum dangu sadetik sanggeus eta cincin dipake dina ramona. Suasana sabeudeureun sumur kolot ngadadak robah. Angin nu tadina ngahiliwir dadak sakala eureun. Rep cempling. Sora gaang jeung turaes geus teu kadenge deui meuni simpe. Harita irung karna ngambeu seungit kembang malati dicampur jeung bau menyan nu nyegak.
Seungit teh deket pisan ciga aya nu make minyak seungit nangtung persis di gigireuna. Aya sora leutik, sora awewe, halimpu tapi mata ngaburingkak bulu punu, sora seuri nu pinuh ku kanyeri jeung kasedih. Karena ngalieu ka kenca, sasaha, ngalieu ka katuhu, sasaha sarua. Tapi pas manehna ningali ka hareup ka arah jalan satapak nu rek diliwatan, ti kajauhan kahalangan ku halimun nu mimiti turun, manehna ningali hiji bayangan aya awewe. Bukna panjang ngarumbay nepi ka bujur. Make kabaya beureum keur nangtung nukangan. Karena ngosom letahna asa keluk rek ngagorowok hese. Eta awewe lalaunan malik, leungeunna diangkat siga nu ajak ngibing. Gerakanana leuleus, lumuh tapi matak ngagendam. Harita ge teu puguh-puguh aya sora gamelan samar-samar ti jero taneuh. Irama laguna teh kemang gadung gom dangu. Suku karna asa berat, tapi anehna manehna hayang nyampeurkeun eta awewe. Cincin dina ramona karasa panas ngagolak, seungit malati meuni nyegak. Kang, atos lami nyai ngantosan akang. Sora eta awewe ngahyung kana ceulikarna, padahal jarakna jauh keneh. Karena maju salengkah, dua lengkah, panonna molotot, tapi kasadaranana mimiti leungit. Manehna geus asup kana pangaruh goib cincin si ronggeng.